Oh. Ya. Ketemu sama bapak Aing. Ya, mohon. Di Lebet tuh. Oh. Ya sahana iya. Ya sahana. Putrana. Oh, putrana. Tanah kakaknya anak si Abah. Anak keberapa? Anak yang kedua. Asalnya tinggal di sini si Abah. Jadi sini. Kemudian dijual tanahnya. Jadi akhirnya dibangun ku si Abah, meureun percuma ada tanah nangis dijual. Iya mah berani bangun ku Abah satungtung Abah. Panjang umur ya gitu kan namanya. Oh, diizinan ku nu bogana. Diizinan. Jadi selama Abah masih hidup, tanah ini diberikan. Ya. Setelah Abah meninggal diambil lagi sama yang punyanya. Aman bernya. Aman gitu. Oh, tibang kieu atunya di perkara babari. Tibang ieu meureun ke saung nya nya meureun eta mah dirugrukeun cek ka pawasna. Pan ieu teh perkara babari. Nya. Aku jadi rariweuh. Lawan apa? Nyeri hatena mah mah kudu lurah lah kan terusnya. Nyeri hatena kumaha? Nyeri hatena heueuh rama abdi ayana di dieu bari jeung ieu diicat teh wawartos. Abah numpang di tanah anaknya. Numpang di tanah sama anaknya dijual. Nah, gitu. Tapi anaknya ini suka ngurus sama si Abah. Henteu. Anu tos aya teh Pak. Beunghar. Beunghar gacang nama. Oh, beunghar. Nya. Nah, persoalan naon anu jadi masalah anak nu dianggap mampu teu ngurus. Duh, kata. Abah umur sabaraha ayeuna? Langkung 25. Zaman Jepang ngalaman teu? Ngalaman. 30. Zaman Jepang ngalaman. Ngalaman. Memeh Jepang zaman walana. Zaman perkebunan. Perang. Zaman kayak memeh perang. Zaman Abah lalajo golek ngalaman lalajo golek zaman saha? Zaman Johara. Heeh benar. Eta dalang kolot baheula. Abah Sunaria teu? Nya. Abah Sunaria ngalaman. Ngalaman sama. Abah Sunaria. Nya. Abah Sutaria ngalaman. Ngalaman. Baheula teh Abah majikana 2. Nyandung. Aduh si Abah. Nyandung bah. Nyandung harita ngusahakeun make naon? Teu make naon make duit. Ngala duitna ti mana? Kulit macul. Astagfirullah kulit macul nyandung aing gubernur teu boga hiji jajan. Rame, oi, datang ieu. Si Abah nyandung keur ngora akur nu kolot jeung nu ngora. Biasa Aku. Dua nana tara pasea. Tara pas ya. Nu kolot sangarana. Oni. Nu ngora Oci. Oni jeung Oci. Nu kolot jeung nu ngora nu ngeunah nu mana? Ngunah ke bengkel.